Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepangkeun wasta abdi Revaliana Nazmi Putri, abdi di kelas 12 PS1 nomor absen 20 genep. Di dieu abdi bade monolog nu judulna Perihna Jadi Guru, karya Artia Catur. Kuring apal tanggung jawab jadi guru teh sagawaya. Teu bisa heureuy mun urang boga predikat guru teh. Sanajan lain di sakola, kuring angger disebutna bu guru. Mun ka masjid, ku tetangga anggar we sok disebut bu guru. Apal kuring ge, dan guru teh pahlawan. Cenah mah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi nah, ongkoh kuring teh pahlawan. Tapi dak nyeri jeung beban jadi guru teh kacida peurihna. Kacida pisan esena. Komo di zaman kiwari mah yang harapan budak ayeuna nu mental jeung karakterna geus kabawakeun ku pengaruh globalisasi. Geus nuntur tah eta tata krama anu cenah dijunjung luhur. Budak ayeuna mah teu ngahargaan saeutik-eutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir, nah emang salah kuring teu balik ngajarna, atawa emang budak-budakna anu geus teu apal naon eta ngaranna sopan santun. Kuring geus teangan neangan cara naon wae anu bisa dipake keur ngajarna barudak teh bisa kana pangajaranna. Tapi naha geuning budak mah kalah jongjon we nyoo HP, ngobrol jeung babaturanna, ngadengikeun lalaguan. Ai waktuna ditanya, haruleng teu apal naon acan nu geus diajarkeun teh. Kolotna protes ka kuring, pajar cenah kuring teh balik ngajarna. Ieu teh heueuh kitu kuring teu balik atawa budak manehna nu salah nu geus teu bisa ngahargaan guruna sorangan. Ka kantor puguh sakola ngadu, cenah kuring guru nu teu balik. Astagfirullahalazim. Gusti nu Maha Uninga. Kudu kumaha kuring jeung hareupan kitu. Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan. Mun ciga kieu wae. Ewal teh sabar jeung sabar. Nu bisa nyemangatan diri ieu. Kuring ngarasa salah. Tapi kuring teh geus usaha merubah ngadidik barudak. Yen bisa apal deui kana ngarahna etika. Tapi untungna aya keneh hiji dua budak anu bisa jadi semangat kuring dina ngajar ieu budak. Budak nu dididik ku kolotna. Budak nu ngarti kana etika nu nyieun diri ieu semangat. Yen kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain meh hade kalakuanna. Jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi pangluhurna. Rengse, jadi sakitu wae menurut ti abdi, lamun aya salah dina kecap sareng ucapan abdi, nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.